Kangjeng Nabi Adam ngidamel kalepatan hiji we ku Allah dikaluarkeun ti surga. Urang nu dosana ribuan aya ngasup ka surga. Pan teu nyambung eta teh nya. Nabi Adam ge hiji dosana dikaluarkeun, urang nu ribuan dosa hayang asup. Kumaha? Upami daya rahmat Allah mah moal biasa. Urang ibadah teh lain udang-udang surga da moal ka udang surga mah. Ku ibadah urang. Bujeng-bujeng ku ibadah urang, ibadah anu seueur maksiatna, ibadah para aulia Allah anu anteng-antengan ibadah la maksiat torpata ain teu tiasa meser surga. Gitu. Ari surga mah eta teh kulantaran rahmat Allah. Urang ibadah teh gudang rahmat Allah, hoyong dipasian surgana Allah. Rahmat heula we nyaah heula ka Allah teh. Aya jami ibadah aulia Allah nasapani kita mengingatkan gitu. Da waliullah 500 tahun anteng-antengan eta jalmi ibadah ka Gusti Allah. Ibadahna ge da waliullah ngajaga lautan. Disimpenan di laut, ditempatkeun Gusti Allah da aulia Allah ibadah. Teu pernah maksiat eta jalmi. 500 tahun saudara teh ibadahna teh di laut teh. Ya. Teu pernah maksiat. Engke teh dipanggil Gusti Allah, cek Allah teh anjeun kudu asup ka surga kami kalawan rahmat kami. Eta jalmi nu 500 tahun ibadah teh ya nolak alim Gusti abdi mah hayang karaos nikmatna. Kan kitu nya wa man ladan illa ba'da ta'am. Moal aya kanikmatan lamun teu capek heula. Model ibunya, ibu hayang nikmat doang pan imah ge bisa dahar teh. Nah jeung jauh-jauh jeung kudu ka sawah, jeung kudu ka itu ka curug, cacapean heula, adon ngaliwat ka gunung, pan geus capek. Wa malladat illa ba'dat ta'ab. Teu aya kanikmatan kajabi geus capek kitu. Eta jalmi teh beureun jiga kitu. Gusti abdi teh ibadah 500 tahun, ujug-ujug dipasian salira abdi mah Gusti hayang lebat ka surga teh kulantaran ladang ibadah abdi nu 500 tahun teh ya. Kumasar Gusti Allah mana cenah anjeun teh boga amal ibadah 500 tahun teh. Ieu Gusti amal ibadah teh cek malaikat teh aya malaikat teh aya eta ladang ibadah 500 tahun aya Gusti ditampi ijamnya soleh ieu mah Gusti cek malaikat teh cok kadiekeun urang timbang di kilo. Ladang ibadah 500 tahun seueur ibadah 500 tahun tapi ku Allah teh dipasian rahmat Allah tiasa ngiceup unggul. Sehem ibadah 500 tahun cek Allah ye tingali geus beak geuning maneh teh teh asup surga teh geuningan geus beak amal anjeun teu bisa ngasupkeun ka surga teras kumaha karek ngiceup hungkul teu acan nyarios teu acan papa sok ibu dina pangaosan salanga ieu teu ngiceup we kitu teu ngiceup bolotot kitu kumaha teh eta nikmat masih rahmat Gusti Allah. Tan mawi didinya rahmat Allah teh urang ibadah